Aduh, alhamdulillah ya kangkung dengan syukur. Aduh, mudah-mudahan we ya kangkung teh bisa dulu urang kekayaan korodit jeung rumah tangga di imah ngabelaan urang nungguan kangkung kami mudah-mudahan we dijabah ku Allah ya urang kangkungna alus. Panen kangkung teh beureun urang teh sahenteuna tatangga kabagi. Urang leuwinna sugan we meunang satruk 2 truk. Dibelikeun ku urang karencung dia pake teleponna perniikeun ceuli herang mata di dieu teh daripada di imah urang para rusing wae mikiran ku incu budak bara radeg geurah tuh hayang meuli pelembungan dibere 3 sike embung hayang satruk penting incu teh aya opan. Mudah-mudahan aja kangkung bisa nulung ka abdi teh nyaan abdi teh keur niikeun ceuli di dieu teh ada mang dulu. Alhamdulillah. Ya Allah. Aduh keur kieu we nuhun da di bumi teh abdi teh keur parusing wae lah. Mending ari di kebon kieu mah. Lang dieu nyelondeuk Mangga calik mangga punten we lah dan teh aya ampar-ampar acan da arana di kebonnya dulur. Bismillah teh kebon. Nya da kumaha atunya abdi teh jawana mah ye di ai di lembur teh pusing abdi mah pusing. Loba pikiran. Mending ari di kebon kieu mah ngeunaheun ti ceuli herang mata. Tenang kanu hate teh teh aya naon kumaha urang ieu kabar di kota dulur. Di kota mah geus kabar teh pusing simpang siur. Simpang siur kunaon Di loba berita-berita nu pararuguh. Apan di kota mah atuh udah bagus. Iya, tah tingali tah. Nah, tah beritana tah baca tuh. Oh, iya. Nini meninggal dunia karena salah. Udah acan oge salah balikeun kitu tah. Lieur acan oge. Sok kumaha cenah eta teh? 15 pemuda memperkosa Nini, tapi 15 pemuda itu yang meninggal dunia, tah. Eta kunaon? Eta bisana 15 pemuda bisa meninggal kabeh teh kumaha maksudna? Eta menurut keterangan di dieu. Mohon. 15 pemuda meninggal dunia dikarenakan keracunan susu basi. Astagfirullahaladzim. Tuh orang jadi hilang-hilang jengkang. Aduh. Eta mana tuh atuhnya heueuh. Keracunan susu basi. Atuh urang teh atuh barang basi teh barang buruk, atuh barang anu geus teu kapake kunaon atuh ku budak pemuda dipakenya heueuh atuh. Kudu nama Nini anu eleh anu mau teh. Emang ngalah budak. Kumaha teu lieur di kota mah berita-berita teh geus lieur. Kitunya geus anu lain-lain nya berita teh. Ai di kampung kumaha beritana? Ya kamari oge ya. Heeh da nya abdi teh nya ningali tinu TV da emang cocok aya berita, aya film, aya naon nya. Atuh teh pas pisan aya berita. Berita naon di kampung? Ya, berita teh kieu aneh-aneh. Wah bener. Ieu mah kan abdi mah teh ngadengekeun we kitu nya, ngupingkeun we kitu nya. Ngupingkeun nganggo naon? Nya nganggo cepil mah nya make bujur. Make cepil atau make ceuli. Mah nya make bujur. Atau di kampung mah beda. Kami wae dulur ari masalah. Tah ieu cenah ya beritana teh ari ngupingkeun na imah lamun teh hilap itunya lamun teu poho beritana teh kieu. Berita kecelakaan. Cenah kitu nya. Seorang anak kecil berumur 85 tahun telah terjebrus ke dalam gelas. Aduh berita 95 tahun seorang anak kecil. Anak kecil kumaha? Eta teh budakna duka dak kumaha umur eta teh umur teh 85 tahun. Sama salah nulis berita tapi aku aya budak 85 tahun. Heeh. Ulah mentang-mentang sarua ompongna eta disebut budak. Nya tapi da duka teuing da aya berita kitu. Kajabrusna teh ka jero gelas deui. Eta kumaha? Nya cenah berita ke naon Kumaha? Sok ana di kampung mah anjir. Urang teh da ari ente di gugu da aya beritanya, da urang teh da maklum lah aya di kampung mah da poekeun kanu jelas teh nya. Deket-deket bau Da poekeun ari di kampung mah. Da kumaha atuh? Ari aya deui berita kecelakaan. Kecelakaan di mana? Aya arinya. Ieu mah naon arana teh berita kecelakaan bener-bener ieu mah tina beda di gelombang. Aya tadi naon? Anya gelombang tiri-piri kiti-kisi. Gelombang tiri-piri kiti. Gelombang tiri-piri kiti-kisi. Televisi. Nya gelombang ATT ale pipi. Sisi. Gelombang tiri-piri kiti-kisi. Bisa. Salah. Tete. Ele
Alele. Pipi. Pipi. Sisi. Televisi. Pilih sisi. Nah, di kampung we kitu. Nya ada nalum ai urang kampung mah jauh ka Bandung. Eta berita teh kumaha tadi berita, cenah aya berita kecelakaan. Nya berita kecelakaan eta mah aya berita kecelakaan aya sakali deui cenah. Berita kecelakaan. Seorang nenek-nenek jatuh dari ayunan. Ternyata tambangna putus. Nenek diayun kene wae. Eta mah nini diayun ku incuna Cibali kudu nama nini nu ngayun incuna. Ieu mah incuna ngayun nini. Loba teh nyadar kampung. Ada kumaha atuh udah berita na kitu. Pokoknya urang kudu ngabohong, ai berita mah pantara ngabohong. Pajarkeun mah meureun nya. Nini teh kan sarua ompong. Jadi siga ingat lagu saya teh. Ari wae kakayaan ai itu entos buluan. Kerakeun ulah kadinya-dinya. Nya ada bulu ka kumis ayanya. Ulah menyinggung anu kitu-kitu da urang mah emang ai itu pan kumisan kan buluan. Kampung teh di kota berita teh lalieur. Oh no. Jadi sami wae kitu sarua wae. Aya masalah berita mah cuma di mah rada tiis. Nya alhamdulillah lah abdi teh ya lompatna ka kampung teh nyaeta keunitkeun pikiran supaya herang mata nya tiis deui. Ya Kang nya aduh dulur alhamdulillah di kota ka dieu jauh-jauh meureun nya urang teh da batur baheula nya. Da karunya meureun capek meureun di ditu ka dieu teh geus ayeuna mah jeung aki udang dahar itu jeung obet yuk. Udah dahareun. Alhamdulillah. Tadi teh menang panganteuran si Nini. Aya naon di ditu di saung. Sangu mah geus aya tadi teh si Nini teh ngaliwet. Malah ngaliwetna oge make drum. Da si Nini mah da karunyaun ka si Aki teh malah laukna oge hebat. Laukna oge paisan. Pais naon? Pais remetuk. Remetuk kumaha di pais? Apa digundukeun pais remetuk teh supaya loba terus aya deui da pangabeuki Aki meureun nya ku si Nini teh disediakeun. Aya naon? Nya eta Enak teh. Lain enak deui. Bumbuna oge yo sabeta eta Masako, Royko. Sabeta hayang enak. Abdi teh ya boga dia rezeki saeutik hayang di mamku dulur ku urang kota gitu. Aya itu panggang naon? Panggang kupu-kupu. Geus aya remetuk kupu-kupu. Aya teh karunya ye geus ulah pacakal-cakal siga panganten wae. Aduh atuh jalmi nu sono teh atuh. Ayo enak ya segalanya. Aya remetuk, panggang kupu-kupu.